Wilujeng tepangday sareng simkuring ujang combro. Dinu danget ieu simkuring bade macakeun deui caritaan dongeng. Mung ayeuna mah anu pikeun janten judulna dinu ieu dongeng nyaeta dongeng bahasa Sunda Si Kabayan Ngala Roay. Mangga atuh dipihaturnya wilujeng didangukeun. Kacaritakeun dina hiji poe Si Kabayan diajak ngalaroay ku mitohana. Isuk bral we ka haruma. Rada jauh pisan sih ti lemburna. Di jalan tak aya nu diomongkeun sakemek-kemek acan. Sumawona Si Kabayan da puguh tunduheun keneh. Tuman hees nepi ka beurang Si Kabayan teh. Ari ieu isuk keneh geus digugubrak di titah hudang. Teu kaharti ku mitoha ceuk dina pikirna. Sakitu geus kolotna aya kadedemes teuing kana dunya teh. Nah keur naon dunya ari len keur nyenangkeun awak? Ari ieu kalah jadi hukuman. Keun syah gerangke. Barang nepi ka humapek maranehna ngalaroay. Jaba mitohana pohara katingali getolna. Ari Si Kabayan mah meueus rendeg, meueus janteng. Teu kawur bebenangan balas ngahuleng jeung ngarahu bawaning sanggeuk digawe. Siga-sigana mah rada mumuleun Si Kabayan teh. Luak liuk beh kareret karung wadah roay. Jol aya ingetan pi kasenangan. Gelenyu Si Kabayan bari imut. Mitoha. Heuy. Kaula rek kacae heula nya. Ieu mules beuteung teh. Bisi rada lila. Dagoanya. Hati-hati mun mitoha ninggalkeun. Gula lila teuing bae Kabayan. Mangke we, da kasakit mah ari datang kawas kilat. Ari undur kundang itek. Bari ngomong teh mitohana tonggoy bae ngalaan roay. Teu luak liuk. Si Kabayan asup kana eta karung wadah roay. Awakna dipurungkutkeun bari ngarempekan manehna ku roay nu pikat teu katembong. Barang bro mitohana ngabrukeun roay kana karung. Dideuleu karung geus metung. Ret ku manehna dicakupkeun. Dipocong di talian. Dijungjung. Duh, berat pisan ieu karung teh. Omongna. Geus kitu gek diuk ngadagoan Si Kabayan. Si Kabayan di dagoan teh ambleng bae. Sedengkeun poe geus katingali rep-repan. Nah, Si Kabayan bet ambleng wae. Ceuk mitohana ngomong sorangan. Moal salah deui meureun ieu mah manehna kalah terus balik jigana gering meureun. Eta mah Si Kabayan naha aya mangkluk. Benerna mah bebeja heula atuhnya kakolot rek balik teh. Ieu mah ngadon leos bae. Aya ku kituna jelema teh. Rigidik karung roay dipanggul. Edas berat naker omongna. Didedet teuing ieu mani teuas kieu karung teh. Bari dirampa-rampa karungna. Barang datang ka imah, sok we diteundeun si karung teh di dapur, dina raranjangan. Tuluy dibuka beungkeutan karung teh ku mitoha awewe. Leuh, cokol pelak roay urang teh nya. Mani sakieu lobana. Tah can kalak kabeh eta ge. Da kaburu penu. Karungna jabak katingali leutik teuing. Jawab mitoha lalaki. Kakarage saparona meureun.
bari etaeun manehna tengah denge si kabayan kumaha geringna baru gering teu nyaho kaula mah panyana jeung Andi ka kahuma puguh bae da tadi isuk tapi dituna balik ti heula saona mah nyeri beuteung aya ikutan cik manehna ieu bantuan ngundulkeun roay berat naker anabro teh diudulkeun ku duaan burulu we roay teh barijil sabagian da sregnya dina liang karung kusabab mareketengteng karungna dihantem digejleg-gejleg nah anak borengkal teh si kabayan rag-rag kana raranjangan morongkol mitoha awewe ngajerit bawaning kurewas mung mitoha lalaki ngejat mundur ka tukang awahing ku kaget si kabayan hehehe atuh udah capek bari balaham belehem si bedul teh geuning si kabayan cek mitoha awewe atuh udah capek mitoha jeung ieu kungeuna dipungku ku mitoha aya adat-adatan nah sia kitu petak ka kolot teh cek mitoha awewe ari mitoha lalaki leos bae ka imah bari hatena ngunek-ngunek amek hayang males esuk mah anggeuskeun ngalarway teh jeung bapa kabayan sing bener ulah goreng polah kitu ka kolot pamali deuleu matak doraka cek mitoha awewe moal atuh mitoha isukna bral si kabayan jeung mitoha lalaki kahuma deui datang-datang retop metikan roay katingali gartol naker mitohana ret deui ngareret ku juru panon ka si kabayan tonggoy bae ngalaan roay sigana mah inget kana papatah mitoha awewe estuning junun ayeuna mah kana gawena teh nempo si kabayan jongjon digawe kuliwet les bae mitohana teh si kabayan mah terus bae ngalaan roay nepi ka karungna pinuh ret dipangrodkeun liang karungna teh rek ketek di talian kamana mitoha bet eueuh nya moal salah ninggalkeun meureun keheuleun keneh urut kamari kajen aing ge rek balik rek diguseur bae karung teh da teu kabawa dipanggul mah berat bari ngomong kitu bluk karung teh digulingkeun durug-dug digusur kabayan cek sora jero karung ieu aing mitoha sia ulah digusur rek si kabayan eureun puguh roay bari gaplok dipeupeuh karung teh durug-dug deui digusur kabayan papa deuleu ieu lain roay bari terus digusur barang datang ka dapur gebruk we ditinggangkeun kana raranjangan sora jelema nu ditendet tah mitoha wae roay sakarung bari leos manehna mah indit ka cai nang barang diundulkeun eusina gurubuk tah salakina si awewena mitohana si kabayan bari gegerungan awakna darongklak raraheut urut digugusur anu sakitu jauhna eta mah pamajikanana teu kira-kira kageteunana tuluy diubaran ku Cilebu menang 2 poe mitoha lalaki teu bisa hudang-hudang acan
Tah, sakitu pamiarsa dongeng bahasa Sunda ngeunaan si kabayan ngalaroai. Kumaha kahibur pamiarsa? Oh, nyatuh atuh ai kitu mah hatur nuhun. Tong hilap dukunganna kanggo channel ieu dongeng bahasa Sunda Ujang Combro. Pikeun Ujang sumanget dinu masihan deui dongeng-dongeng anu seru. Mangga atuh nya dipihatur ka pamiarsa engke di sesi danget anu sanesna sim kuring ngadongeng deui. Amit mungkur, amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.